Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang masih tiasa patepang dina pangajaran bahasa Sunda, masih sareng Ibu Lis Wahyuni dina materi nu enggal nyaeta materi aksara Sunda. Ayeuna terang aksara Sunda teh sapertos kumaha? Hurufna teh nu kumaha wae? Kumaha cara nulisna? Yuk urang sakseni sasarengan video pembelajaran ieu sangkan hidup tiasa maca sareng nulis aksara Sunda, luyu sareng kaidah-kaidahna. Mangga wilujeng nyaksen. Dina lowongan dinten ayeuna hidup kedah uning ngaheula kana kompetensi dasar IPK sareng tujuan nu baris dihontal. Di saparantosna hidup diajar ngeunaan aksara Sunda. Nu kahiji dituntut kedah tiasa nganalisis bentuk sareng tipe aksara Sunda luyu sareng kaidah-kaidahna. Salian ti eta hidup di akhir kedah tiasa nulis nami hidup sewang-sewangan ngagunakeun aksara Sunda. Lajeng, kedah tiasa ngatransliterasi kecap atau kalimah tina aksara Laten kana aksara Sunda atau sebalikna. Lajeng, nu pamungkas, hidup kedah tiasa ngakreasikeun aksara Sunda dina wangun kaligrafi atau grafiti. Tujuan ieu kedah kahontal ku hidup ti saparantosna diajar dinten ayeuna. Nah, sangkan hidup langkung wanoh, langkung apal nu kumaha aksara Sunda teh? Ayeuna urang diajar sasarengan. Aksara Sunda baku. Nah habat aya aksara Sunda baku. Janten aksara Sunda teh rupi-rupinya abad-abad kapengker orang Sunda teh tos wanoh kana aksara. Sangkan aksara Sunda ieu lebet ka dunia pendidikan, aya aksara Sunda anu tos dibakukeun, anu tos lolos tina standarisasi, pikeun diajarkeun di sakola-sakola. Nah, aksara Sunda baku ieu teh tapi sok disebut aksara Sunda kaganga, ieu teh aya 4 jenis. Aya aksara vokal nu ngawengku 7 suara atanapi 7 vokal, aya aksara ngalagena anu jumlahna teh aya 18 konsonan asli sareng 7 konsonan tina bahasa serepan. Lajeng aya rarangken anu jumlahna aya 13, lajeng nu pamungkas aya angka jumlahna aya 10. Nu kumaha ieu 4 jenisan aksara Sunda teh? Ayeuna urang guar sasarengan. Nu kahiji dina aksara Sunda teh nyaeta aya aksara suara ya atanapi aksara vokal. Di antawisna aya huruf A, I, U, E, O sareng E. Nah ya. Aya 7 anu ngabentenkeun huruf vokal antawis huruf Laten sareng aksara Sunda teh ieu ya. Aya huruf E curek sareng huruf E. Upami dina bahasa Indonesia mah sadayana sami, sadayana mung huruf E hungkul. Tapi dina aksara Sunda mah aya huruf E curek sareng huruf E. Jumlahna janten aya 7. Cara nyeratna cobi tinggal huruf A ieu sapertos angka 3 ngeluk ka luhur, I sapertos huruf L, U sapertos huruf Z ageung terus aya nu ngelukna saparapatna. Huruf E sami sareng huruf A angka 3 di bentena teh di tengahna aya buntutan. Huruf O ieu sapertos Z ageung terus aya anu ngeluk satengahna lajeng palih dieuna di garisan. Huruf E ieu sami sareng huruf Y nya tapi huruf Y na katebak angin janten yang bager. Lajeng nu pamungkas aya huruf E. Nah, ieu huruf E di luhurna aya tanda checklist bentukna sapertos huruf A. Nah, ieu huruf vokal dina aksara Sunda jumlahna aya 7. Lajeng saterasna aya wangun aksara konsonan. Aksara konsonan dina aksara Sunda benten sareng dina aksara Laten. Aksara konsonan dina aksara Sunda mah ieu teh kalebet kana aksara silabis. Naon Bu aksara silabis teh? Nyaeta aksarana teh saaksarana ngalambangkeun saengan atanapi satu suku kata. Contohna huruf Pa. Ya, konsonan huruf Pa. Dina aksara Sunda mah nulisna teh P sareng vokal A. Pa. Ieu aksara Sundana sapertos kieu. Aksara Laten mah kalebet aksara fonemis, benten nya. Tah saaksarana teh ngalambangkeun sasora. Contona eb, ec, ed, ef, ya. B, C, D, F yang sajabana teh mah ngan sahuruf-sahuruf teu diwuwuhan ku huruf vokal. Eta aksara fonemis. Pami konsonan aksara Sunda mah kalebet aksara silabis. Janten aya aksara vokal A. Nah, aksara ngalagena atanapi aksara konsonan dina aksara Sunda teh tadi tos dijelaskeun aya 18 konsonan asli
Di antawisna ku ibu ngahajanya sok sanaos si huruf kaganga ku ibu meh babari ngapalkeunana diurutkeunana sapertos dieu. Hana caraka data sawala pajayanya magabanga. Tadugikeun ka dieu ieu mangrupa huruf asli orang Sunda. Orang Sunda mah katelah paminyarios bararentes. Namina Yusuf. Pami dina bahasa Arab mah ngangena huruf fa, ngange huruf F. Tapi dugi ka orang Sunda jadi Yusuf. Pakai P peuyeum. Tapi kabeh dieunakeun, ibu abi mah hoyong nulisna teh ngangge huruf F. Nah, kulantaran kitu aya ieu huruf konsonan serepan tina bahasa deungeun tanapi bahasa kosta. Ieu aya 7 nya sareng ieu. Aya huruf fa, ka, sa sareng za. Ya, huruf F ieu sapertos ieu sami sareng huruf pa. Ya, pami diteuleuman di luhur urang wangsulan deui. Huruf H jet alit lurus teras aya anu ngeluk ditarik ke handap. Ieu huruf H. Na bentukna sapertos jet ageung. Ca sapertos jet ageung tapi kadina aya nu ngeulikan teras ditarik ka luhur lurus. Huruf Ra 7 dipencit di luhurna aya halisan. Dia ngahaja ku ibu dikitukeun teh sangkan hidep emut ya. Biasana lamun diheureuikeun sok jadi babari emut ari hidep mah nya. Teras huruf K. Huruf K ieu sapertos angka 77 polos tanpa aya garis, tanpa aya halis. Da miring 40 derajat teras aya nu nyungcungan sapertos segitiga nya. Huruf Ta jet alit jangkungna tilu parapatna garis lurus ditarik ka luhur teras palih dieuna aya angka 7. Huruf Sa 77 dipencit. Tinggal benten sareng huruf K. Pami huruf K mah polos. Pami huruf Sa mah dipencit. Teras huruf Wa ieu sami sareng huruf Ga. Lajeng aya huruf La ieu sapertos bentuk huruf N dina huruf Laten. Huruf Pa 77 tapi ieu handapna disambungkeun aya garisan. Lajeng aya huruf Ja ieu hampir sami sareng huruf Da, bentenna Ja mah di dieuna aya garisan. Lajeng aya huruf Ya. Ya ieu hampir sami sareng huruf Ta, bentenna palih dieuna pami Ta mah angka 7, pami Ya mah kadieuna sapertos tanda checklist. Lajeng hurufnya ya sapertos jet ageung, lajeng aya nu nyungcungan sapertos segitiga ditarik ka luhur aya garisna deui. Huruf Ma jet alif ditarik ka luhur teras lurus sami sareng handapna. Huruf Ga ieu hampir sami sareng huruf Ga nya. Lajeng huruf Ba ieu sami sareng huruf Nya, tinggal bentukna sami. Bentenna pami Ba mah garisna ngelok ka lebet, pami Nya mah garisna keluar. Lajeng huruf Nga ieu sami sareng huruf Na, bentenna Nga mah aya garisan sakedik ka luhur. Da ieu tina huruf serepan, huruf Fa ieu sami sareng huruf Pa, bentenna teu aya garisan. Pami huruf Fa ieu rangkana hungkul. Teras huruf Ki ya Ka ieu sekilas sapertos garpuhnya. Lajeng huruf Sya X ieu sareng huruf Sa sami. Bentenna ieu mah nyambung sadayana, dipencitna nyambung, luhurna nyambung ya. Lajeng huruf Z atau ZA. Teras aya K sareng Sya. Ieu serepan tina bahasa deungeun. Ieu huruf konsonan ya. Nah, aya oge nu ngapalkeun teh sapertos ieu. Aksara ngalageuna atapi konsonan teh urutanana kaganga, cajanya, tadana, pabama, yarala, wasaha, fa, ka, sya, za, ka, sya. Ya, aya oge nu ngapalkeunna sapertos ieu. Tah hidep pilih mana nu gampilna. Aksara Sunda anu sawangun. Nah, sangkan hidep tiasa ngabentenkeun, hidep kedah hafal kana konsep dasarna. Aya aksara Sunda anu sawangun, contohna huruf A, E sareng E. Ieu sami bentukna sapertos angka 3. Bentenna huruf A mah polos, huruf E mah aya buntutan, huruf E di luhurna aya tanda checklist. Lajeng huruf H, Ta sareng Ya. Ya. Nah, ieu anu paling miripna nu ieu nya. Di awalan ku sami huruf jet alit, anu paling miripna ieu antara Ta sareng Ya. Pami Ta kadieuna angka 7, pami Ya kapayuna teh tanda checklist. Lajeng anu sawanda anu sanesna aya antawis huruf Ra angka 7 dipencit aya halisan Ra mah. Pami Ka 77 polos. Sa
Sama 77 aya garisan dipencit dua nana. Pamipa 77 handapna digabungkeun. Fa ieu mah garis nangan sahiji nu belah kencana hungkul. Pami fa ieu mah rangkana hungkul sareng sa ieu mah ditulisna dihijikeun digabungkeun. Lajeng huruf u o sareng za. Tinggal sadayana huruf jet ageung upami u nu ngelukna teh saparapatna. Ya, terus rada kalebet ngeluk upami o ieu pul ngelukna teh satengahna. Bentenna pali dia aya garisan. Sareng ja ieu upami sakilas hampir sami. Ngabentenkeunana ja mah pali dieuna teu aya garisan. Janten hidup kedah uning pisan, kedah apal karena benten tiap hurufna. Sangkan kenalika nulis teu pahili ya. Lajeng aya huruf da sareng ja. Da mah polos, upami ja mah aya garisan di akhirna. Ya. Lajeng huruf ba sareng nya. Ba mah ngajorok ka payun kalebet, upami nya mah garisna kaluar. Lajeng hurufna sareng nga, na mah polos, nga mah aya garisan. Terus aya huruf wa sareng ga. Nah, ieu nu sawangun nu pamungkas. Dina ulang lajengkeun kanu rarangken. Nah, ibu rarangken teh naon? Rarangken di dieu fungsina pikeun ngarobah vokal a dina huruf konsonan. Tadi kan terus dibahas yang huruf konsonan dina aksara Sunda mah spesial. Wanguna wangun silabis, janten setiap huruf konsonana di wuwuhan ku huruf konsonan huruf a. Huruf vokal a ya. Tara rangken teh kabagi 3, aya nu ditulis di luhur, jumlahna aya 5, aya nu ditulis sajajar, jumlahna sami aya 5, lajeng rarangken nu ditulis di handapeun aksara Sunda, nyaeta jumlahna aya 3. Nah, langkung jelasna sapertos kieu, aya rarangken nu ditulis di luhur. Nu kahiji aya panghulu. Ieu nu bentuk 0 ieu teh diibaratkeun sapertos huruf konsonan. Nah, ditulis di luhureun konsonan. Fungsina ngarobah vokal a jadi i. Si panghulu ieu teh tanda ieu teh fungsina ngarobah vokal a jadi i. Contohna tina huruf k hoyong janten ki hidup kantun nyimpen rarangken i na di luhureun huruf konsonan ieu. Ya. Jadi dibacana ki. Nu kadua pamepet ngarobah vokal a jadi e fungsina teh. Contohna tina kecap ka hoyong janten ke huruf a ieu kumaha carana berubah. Barudak ciga Power Ranger ya. Tadi dia mah berubahna janten huruf e. Simpen rarangken e di luhureun huruf k. Mangka ke dibacana janten ke. Nu katilu paneuleuh. Ieu fungsina ngarobah vokal a jadi e. Contohna tina kecap ka hoyong jadi ke. Nah, simpen rarangken e na di luhur. Ieu tanda checklist aya garisan. Benten sareng ieu. Pamima tanda checklist na hiji. Ieu mah aya garisan dunya. Lajeng aya panglayar. Fungsi panglayar nambahan konsonan r di tungtung ngang. Jadi nambahan r di luhur, di tungtung ya. Contohna tina kecap ka hoyong janten kar tinggal disimpen rarangken ra-na di luhur. Ieu mangka di akhir nambahan huruf konsonan R. Ya. Kar. Anu pamungkas rarangken nu ditulis di luhur teh aya panyecek. Fungsina nambahan konsonan eng di tungtung engang. Ieu bentukna ciga ciloknya barudak tuh disimpenna di luhur. Contohna tina kecap ka hoyong janten kang. Nah, kumaha carana? Simpen tah si cilok ieu teh di luhureun huruf K. Angka di akhir bakal dibaca janten kang. Pami ditabelkeun sangkan hidup babari ngapalkeun. Nah, ieu sapertos kieu ya. Salajengna rarangken nu ditulis sajajar sareng aksara konsonan. Aya paneleng fungsina ngarobah vokal a dina konsonan jadi huruf e. Contohna tina kecap ka hoyong robah ieu si huruf a ieu teh jadi e. Simpen huruf rarangken e na dikencaeun aksara konsonan. Tinggal nu buleud ieu
teras dipalih dieu rarangken E. Benten sareng panolong. Panolong fungsina ngarobah vokal A jadi O. Ieu tinggal bentukna serupa tapi tak sama barudak. Upami E disimpen teh dikencaeun aksara konsonan, pami O mah dikatuhun aksara konsonan. Tina kecap Ka hoyong janten ko. Nah, simpen we rarangken O na di belah kencana. Ieu maka di akhir dibaca ko. Ya. Gampil, asal hidup paham kana konsepna. Lajeng aya pamingkal, nambahan konsonan Y di tengah engang. Ya. Ieu aksara konsonan heula nembe pamingkal. Contohna tina kecap Ka, hoyong janten kia. Contohna diurangkan aya kiai. Nah, kumaha cara nulis kiai teh? Kan eta K ya A I kiai. Tah, simpen di dieu tina huruf K, tambihan pamingkal palih dieuna. Maka dibaca janten kia. Lajeng aya pangwisad. Fungsina nambahan konsonan H di tungtung engang. Contohna tina kecap K, hoyong janten kecap kah. Tinggal tambihan. Ya, rarangken pangwisad, janten dibaca kah. Nu tadina K tambah huruf H. Simpen di dieu pangwisad. Janten dibaca kah. Nu pamungkas nu ditulis sajajar teh aya pamaeh vokal. Fungsina ngaleungitkeun huruf vokal A dina konsonan. Nu namina pamaeh berarti maehan, musnahkeun. Jalmi oge pami dipaehan pasti ilang musnah di alam dunya. Kitu oge dina aksara. Upami tina huruf K hoyong huruf K hungkul, simpen pamaeh vokal di akhir, maka huruf si vokal A ieu bakal dipaehan, dihilangkeun, dihapus. Nyesa we huruf K hungkul. Ya, pami ditabelkeun sapertos kieu. Bentukna sangkan hidup babari ngapalkeun. Lajeng rarangken nu pamungkas, rarangken nu ditulis di handap. Aya panyuku, fungsina ngarobah vokal A jadi U. Tinggal kade huruf panyuku hampir sami sareng panghulu. Tadi anu huruf I. Upami huruf I mah ditulisna di luhureun huruf konsonan, upami huruf U mah dihandapkeun huruf konsonan. Kade bilih panyuku. Contohna tina huruf K hoyong janten ku. Nah, simpen si angka 7 ieu ya. Di mana dihandapkeun huruf konsonan, maka huruf A ieu bakal berubah menjadi huruf U. Lajeng rarangken nu dihandap teh nu saterasna aya panyakra atawa ibu mah sok nyebatna R sendok. Kan tadi aya ra, R teh-nya aya R halilintar nu ditulis di luhur, terus aya panyakra, aya panglayar nya. Tah panyakra ieu ditulisna dihandapkeun aksara Sunda, fungsina nambahan konsonan R di tengah ngang. Contohna tina hucu huruf K hoyong jadi kra. Ya. Tinggal disimpen di dieu huruf panglayarna, maka ia bakal disebat jadi kecap kra. Ya, dibacana janten kra. Tinggal disimpen, terus disisipkeun huruf R-na jadi ditarik si huruf R ieu teh dibacana kana huruf K nu awal, kra. Lajeng aya panyiku, aya panyuku, aya panyiku, kade pahili. Panyiku mah ieu fungsina nambahan konsonan L di tengah ngang. Hampir sami fungsina sareng panyakra, tapi ieu mah nambahanana panyiku mah huruf L. Contohna tina kecap K hoyong janten kla, simpen sapertos tadi dihandapkeun aksara konsonan. Ya, bentukna sapertos kieu. Ieu mangka bakal dibaca janten kla. Si huruf L nate ditarik kana dibacana kana huruf K, kla. Kantenan di bahasa Sunda mah eueuh pisan nya kecap-kecapna aya plus. Nah, itu berarti ngange panyiku. Plus, gajeleng, raceleng. Ya, celeng berarti huruf L na eta pami ditulis kana aksara Sunda kedah ngangge panyiku. Nah, ieu rarangken nu ditulis di handap. Pami hidup tos ngawasa kana rarangken, antosna hidup bakal tiasa nulis nami sewang-sewangan, ya.
Ieu pami ditabelkeun rarangkeun nu ditulis di handap sapertos kieu. Ayeuna urang lajengkeun kana kaidah nulis aksara Sunda. Janten dina nulis aksara Sunda teu sagawayah sapertos nulis aksara Laten. Tapi dina nulis aksara Sunda aya aturan-aturan anu kedah diturut, aya aturan-aturanana. Naon wae aturanana nu kahiji, aksara Sunda mah nulisna teh dengdek atawa condong 45 derajat nepi ka 75 derajat ka belah katipu. Henteu ajeg atanapi henteu lurus. Ya. Lajeng ditulisna ti kenca ka katupu ciga nulis aksara Laten. Katupu sanes ti luhur ka handap. Ya, tapi sapertos kieu. Ti kenca ka katupu. Ya. Lajeng kudu bisa ngawancah atawa ngarucat ngang anu bener. Contohna kecap Ciburuy, nah diwancah tanapi dirucat suku katana ya dirucat teh. Ciburuy, ieu leres ngarucat ngangna sanes Ciburuy. Nah, ieu mah kirang pas teu luyu sareng kaidah nulis aksara Sunda. Nah, ieu sapertos kieu nya, pami ditulis kana aksara Sunda, ca hoyong janten ci disimpen rarangkeun i di luhur, teras aya huruf ba, tambihan panyuku di handap aya huruf u rarangkeun u, lajeng ru dina huruf ra aya rarangkeun u di handap teras ditambahan ya, teras dipaehan vokalna lantaran urang periogina mung huruf y hungkul. Janten Ciburuy. Sanes kieu Ciburuy. Ya ieu ngawancahna anu lepat. Kedahna Ciburuy. Lamun Ciburuy mah berarti kieu Cibur aya rarangkeun panglayar di luhur, teras aya huruf vokal u mandiri, teras aya huruf ya. Ya. Huruf ya teras dipaehan vokalna. Tah ieu mah teu luyu sareng kaidah nulis aksara Sunda. Lajeng anu saterasna nalika nulis rarangkeun anu double di luhur, mangka nu ditulis pangheulana nyaeta rarangkeun vokalna heula. Tuluy konsonan. Contohna kecap kaping. Jadi aya dua rarangkeun i sareng eng. Tah nulisna sapertos kieu. Aya huruf k, pa hoyong jadi ping berarti tambihan rarangkeun panghulu di luhur. Rarangkeun huruf i, maka si huruf pa tadi bakal robih vokalna jadi i. Terus tambihan huruf eng, atanapi panyecek. Simpen panyecek si cilokna ieu di luhur. Jadi weh kaping. Ya. Dan nulisna sanes kieu. Ieu mah ngarucatna teh kapinga. Ah Bu, gampil atuh hoyong huruf eng mah, paehan we tina huruf nga. Tiasa wae ieu dibaca kaping, namun nyalahan karena kaidah nulis aksara Sunda. Jantan hidup teu kedah repot-repot maehan huruf vokal nu aya dina huruf nga. Lantaran tos aya rarangkeun huruf eng teh tah si panyecek ieu. Kaidah nu salajengna rarangkeun nu double di handap. Nah, aturanana sapertos kumaha? Panyiku jeung panyuku nulisna disajajarkeun ka gigir. Jadi panyiku heula, la-na heula, terus panyuku vokal huruf u. Nah, contohna dina kecap plus ya. Kecap plus berarti tina pa. Nah, di dia tadi tos diuningakeun ya. Huruf L ieu dibacana ditarik kana huruf P. Plus ya. Sakecap, saengang. Terus aya rarangkeun huruf u, panyuku. Tah nulisna panyuku heula ya, L-na heula, terus u ngarendeng ka gigir ya. Terus huruf sa dipaehan vokalna. Lantaran urang perluna huruf S hungkul. Janten nulisna sanes kieu. Plus P-na dipaehan, teras la aya rarangkeun u, sa dipaehan, plus sanes kieu. Ieu nyalahan kana kaidah nulis aksara Sunda. Salajengna panyakra jeung panyuku. Nah, lamun panyakra sareng panyuku benten deui carana. Nulisna ieu mah patumpuk. Panyuku heula ya, teras panyakra di handapna. Janten patumpuk. Contohna tina kecap tikusruk. Nah, tikusruk. Ta tambihan rarangkeun i di luhur, tambihan panghulu jadi ti. Teras huruf K aya rarangkeun
panyuku dihandap atana pirarangkeun u teras sruk. Jadi cara ngawancahna ieu teh tikusruk ya. Janten si huruf srukna ieu saheula teras panyakra teras aya panghulu di luhurna panghulu teh di luhureun si R sendok ieu. Ibu nyebatna R sendok lantaran bentukna ciga sendok. Lama hidup tiasa ngabintenkeun mana panglayar, tah R ieu halilintar aya R sendok. R sendok mah disimpenna di handap ya. Tikusruk. Sanes kieu. Tah ieu mah lepat ngawancahna tikusruk ya. Jadi ieu mah sa dipaehan heula teras aya huruf ra, aya u, aya ka. Pami dibacana memang leres-leres wae tikusruk, tapi dina palebah nulisna ieu teu luyu sareng kaidah nulis aksara Sunda ya. Utamina hidup kedah tiasa ngawancah. Lajeng kaidah nu salajengna huruf vokal nu ngarendeng teu bisa ngahiji dina sahuruf. Contona dina kecap sieun. Tadi dieu aya huruf vokal nu ngarendeng nyaeta vokal I sareng E. Vokal I dina kecap si ieu ngangge rarangken. Teras nu hiji deui ngangge vokal mandiri huruf E. Jadi upamina aya kecap anu huruf vokal na ngarendeng sapertos ieu pasti salah sahiji tina huruf vokalna bakal ditulis ngagunakeun huruf vokal mandiri. Ya, nu kahiji rarangken, nu kahiji deui vokal mandiri huruf E. Benten sareng ieu. Tah ieu mah nyalahan. Patumpuk ieu mah aya rarangken I, aya rarangken E. Jadi bingung mana nu dirobah kana huruf I, mana nu dirobah kana huruf E. Sieun ya. Ieu na dipaehan lantaran urang butuh mung huruf N na hungkul. Lajeng nalika merlukeun aksara H, eng sareng R atanapi R nu posisina aya di tungtung, mangka nulisna cukup make rarangken pangwisad, panyecek, jeung panglayar. Contohna tina kecap sawah. Berarti sa, wa ditambah rarangken pangwisad huruf H. Tinggal simpen kuku hidup di dieu tanda kutip. Ane sapertos kieu. Sawaha. Ah, bu paehan we tina huruf H. Teu tiasa kitu. Ieu mah nyalahan kana kaidah nulis aksara Sunda ya. Janten upami hidup mereyogikeun huruf H hungkul, teu kedah repot-repot maehan vokal nu aya dina huruf H ya. Lajeng tina kecap sayang. Sa, ya, tambihan panyecek ieu. Ya, tambihan huruf eng. Rarangken eng di luhur, si cilok simpen di dieu jadi sayang. Ieu lepat. Ngalanggar kana kaidah aksara Sunda. Sayang. Seperti tadi ya kasusna dipaehan vokalna ya. Dan hidup cekap nulisna ngangge panyecek. Salajengna kecap pipir. Berarti tina papa. Tambihan rangkaian I jadi pipi. Tambihan panglayar jadi pipir. Kedah repot-repot maehan vokal A dina huruf ra. Ya. Dan sakali deui aya anu haram dipaehan. Wah, ibu aya haram-haraman. Jadi nu haram dipaehan teh huruf H, ra, sareng nga. Ya, lantaran aya pangwisad, aya panyecek, sareng aya panglayar. Ya, tos aya fungsina masing-masing. Salajengna aya angka. Janten aksara Sunda oge mibanda angka sapertos huruf Latin. Aya angka hiji, angka 2, angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sareng 10. Nah ya, angka hiji, ieu sakilas hurufna hampir sami sapertos huruf wa. Angka 2 hampir sami sareng huruf E. Bentena dina ringkel-ringkel ujung-ujungna ya. Angka 3 sami sareng U, tuh hampir sami sareng U. Ra, tapi ieu mah bentena teu aya halisan di luhurna, upami ra mah aya garisan. Angka 5, angka 6, angka 7 hampir sami sareng huruf La. Namun huruf La mah palih dieuna langkung panjangnya, ieu mah langkung ngaringkel langsung. Angka 8 hampir sami sareng huruf Ca. Angka 8, Angka 0. Nah, dina nulis angka oge aya kaidahna. Nah, aya aturanana dina nulis angka oge. Nu kahiji make tanda mutlak unggal awal jeung akhir angkana. Nu kumaha Bu? Tanda mutlak teh. Nah, nu kieu bager. Contohna ieu dina kecap Senin 13 September 2020 hiji.
Dan upami ditulis kana aksara Sunda sapertos ieu. Senen. Se, sa, aya rarangkeun e di luhur, na, hoyong jadi ne, tambihan rarangkeun e, teras na, ya. Senen. 13 aya ieu tanda mutlak, ya. Angka hiji sareng 3, September, teras kana angka deui di batasan ku tanda mutlak ieu 2020 hiji. Di angka 2 0 2 hiji. Jadi kangge ngabentenkeun, tadi kan 1000 hampir sami ciga huruf E. Tinggal aku hidup. Proporsi hurufna, ageungna, upami angka mah hampir sami sareng konsonan. Benten sareng rarangken. Upami rarangken mah tinggal ukuranna teh satengahna tina huruf konsonan. Ya, janten aralit. Tuh, satengahna. Upami angka mah salianti aya tanda mutlak, terus hurufna ageungna sami sareng konsonan. Eta ya, janten hidup kedah biasa ngabentenkeun mana angka mana rarangkeun. Anu salajengna nyaeta tanda baca. Jadi dina aksara Sunda oge aya tanda bacana. Upami hidup kantos maca dongeng anu ditulisna dina aksara Sunda. Tangtosna urang peryogi aya tanda koma, tanda titik, sangkan macana aya lengkongna. Untuk ngegerdeg gitu wae, ditubruk. Ya, janten tetep kedah aya tanda bacana. Aya tanda titik 2 atau ada beulpeun, aya tanda panyeluk, atau tanda seru, ya, aya tanda tanya, aya tanda kekenteng, tanda panyambung, tanda kurung jeung tanda-tanda anu sejenna. Janten samilah inti nama dina aksara Sunda oge aya tanda baca. Ya, dina angka oge dicirian ku tanda mutlak tapi tanda gurat ajeg. Ayeuna urang lebet kana latihan. Sangkan hidup langkung paham, berarti kedah seueur latihan. Kumaha? Tadi kan tujuanana hidup kedah biasa ngatransliterasi. Berarti ngarobah tinu tulisan Latin kana aksara Sunda. Contohna kecap kamarana. Nah, ieu babarinya sadayana huruf konsonan hungkul. Kamaran. Upami diwancah, dirucat ngangna, jadi ka, ma, ra, na. Aya 4 ngang. Gampil, berarti hidup mereyogikeun huruf ka, ma, nu ieu, ra, ya, sareng huruf na, jet agung. Kade kakantun, tanda bacana, ya. Jadi kamarana. Oh, ieu mah gampil lantaran sadayana huruf konsonan. Salajengna, upami urang nulis kecap adi kuring. Tah, ieu tos aya rarangkeun. Adi kuring upama diwancah jadi a di kuring. Berarti aya 4 ngang, ya. 4 ngang ieu anu kahiji berarti ditulisna hidup meriyogikeun huruf a vokal mandiri. Nah, ieu nya ieu huruf vokal jajaran ieu huruf vokal hungkul. A teras di berarti ieu tina huruf da, vokal dina konsonan da. Da, ya ieu huruf da, ditambihan rarangkeun i. Nah, rarangkeun i ieu ditulis di luhur, panghulu. Nah, ieu vokal i. Ngarobah sora vokal a jadi i. A tambahan rarangkeun i berarti dibacana jadi di. A di kuring berarti tina huruf K. Nah, tadi huruf K teh 77 polos ya. K teras ditambihan rarangkeun U. Sangkan si huruf vokal ieu berubah jadi U. Berarti kedah disimpen rarangkeun U. Tah, ieu panyuku. Ditulisna di handap ya. Simpen rarangkeun U di dieu, maka ieu si huruf A bakal robih jadi huruf U. Kuring berarti tina ra. Mana ra teh ieu tanya? Ra angka 7 dipencit aya halisan. Ra hoyong jadi ri. Tambihan panghulu disimpan di luhur. Ya, disimpan di luhur. Klik i. Nah, adi kuri. Ra ieu bakal robah jadi i lantaran aya rarangkeun i. Tambahan eng, panyecek ieu, ya. Mana panyecek teh? Nah, ieu si cilok. Tambahan eng. Nah, maka dibaca jadi ring. Adi kuring, ya. Jadi adi kuring. Salajengna Asep. Tah, di dieu
perjanjian. Lantaran dina aksara Sunda mah vokalna aya 7 barudak, berarti hidup upami namina anu sorana teh ka kuping asep, berarti nulisna huruf E na kedah ngangge huruf E curek. Asep. Upami teu dicurekan, ku hidup penyeratna ieu teu dicurekan. Berarti ku ibu dibacana sanes asep, tapi asep. Ya. Asep. Berarti kedah ngangge curek. Desi, Mega. Nah, eta nulisna kedah ngangge E curek. Ya. Kumaha carana? Kedah diwancah heula. Asep. Berarti aya 2 suku kata, aya 2 ngang. Aya huruf vokal A mandiri, tah ieu. Teras huruf sa, mana sa teh, tah ieu 77 dipencit. Terus aya rarangken E. Nah, kade pahili rarangken E mah disimpenna dina dipalih kencaeun konsonan. Asep. Sep. Nah, berarti huruf P. Mana P? P. Pak. Pak. Nah, asepa. Hoyong asep. Berarti huruf Pa ieu kedah dipaihan huruf vokal A. Ngangge ieu tah. Huruf ieu tah. Pamai vokal. Nu ditulis saja ja. Nah, alihkeun ka dieu. Ya, jadi weh asep. Tina asepa jadi asep. Nah, gitu. Gampil kan? Gampil pisan. Asal hidup intina ngawasa kaidah nulis aksara Sunda. Lajeng contoh nu sanesna ngampleng. Nah, ngampleng barudak. Tina huruf ngam sareng pleng. Berarti periogi huruf nga ya. Terus huruf makna tapi dipaihan. Mana huruf ma? Ya, ieu. Terus pamai vokal. Nu ieu ditulis saja jar. Nah, klik ngam pleng. Berarti tina huruf pa. Mana huruf pa teh? Nah, iya ya, huruf pa. Teras huruf la. Panyiku. Ieu ditulis di handap. Nu ieu. Lantaran si huruf L ieu dibacana ditarik karena huruf P. Ya. Ngampleng. Nah, teras aya huruf E. Nah, huruf E ieu ditulis di luhur. Tah ieu. Pamepet. Simpen pamepet. Tambihan panyecek ieu sami di dieu. Ya. Nah, jadi weh ngampleng. Ya. Ngampleng. Salajengna tina kecap. Nah, ieu SMA. Ieu singgetan. Sekolah menengah atas. SMA. Cara nulisna berarti hidup periogi huruf S. Berarti tina huruf sa. Klik huruf sa. Butuhna S hungkul sanes sa. Berarti simpan pamai vokal di dieu. Ya, jadi hidup di dieu hurufna S hungkul. Terus huruf M. Berarti tina huruf ma. Paihan vokalna. Huruf ma ieu dipaihan vokalna. Ya. Ku pamai vokal. S, M, A. A ieu berarti ngangge huruf A vokal mandiri. Jadi SMA. Nah, ayeuna upami hidup tos paham aya pancen nu kedah dikerjakeun pados ibu tiasa ukur hidup tos paham atana pita acana. Pancen anu kahiji, tulis ngaran hidup sewang-sewangan ku aksara Sunda, nuyu jeung kaidah nulis aksara Sunda ya. Upami namina panjang saerteun wayahna serat sadayana sareng papanjangna ya karena aksara Sunda. Lajeng nu kadua salin kecap jeung kalimah ieu dihandap karena aksara Sunda atanapi sabalikna ya. Nu kahiji tah ieu salin kana aksara Sunda Sri Baduga Maharaja. Lajeng nu kadua Peuyeum Bandung kasohor pisan. Nah, mangga ieu disalin kana aksara Sunda. Tah upami nu ieu mangga ku hidup naon ieu tah kira-kira ya? Lantaran tujuan napan nu kahiji hidup kedah tiasa nyerat nami hidup sewang-sewangan ku aksara Sunda, lajeng kedah tiasa ngatransliterasi tina aksara Laten kana aksara Sunda atanapi sabalikna. Ieu mangga ku hidup ya ditransliterasi tina aksara Sunda ieu teh mangga upami diserat kana Laten janten kalimah naon. Mangga ku hidup anu poin C sareng D ieu mangga jawabanana ku hidup tiasa diketik dina kolom komentar ya. Upami anu 2 ieu tiasa diserat dina buku catatan ya sareng nomor hiji diserat dina buku catatan, hasilna dipotokeun intun kana grup kelas ya. Lajeng aya bonus hiji deui khusus anu nyerat nami hidup sewang-sewangan ku aksara Sunda
Idep ngadamelna janten 2 dina buku tulis hiji, dina buku nu hiji deui mah dina kertas HVS ku hidep didamelkeun grafiti atau nepi kaligrafi ya. Dipulas di gambaran supados sae. Itu panginten pancen ti Ibu ya, hatur nuhun cekap kangge dinten ayeuna. Mudah-mudahan naon nu didugikeun ku Ibu ageng manfaatna kangge hidup janten ngartos ngeunaan cara maca sareng nulis aksara Sunda. Hatur nuhun, amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang mingun payun.